Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui carios palagan Sumedang Larang. Dina danget ieu bagian anu ka 3. Mudah-mudahan dina bagian katelu ieu sintiasa ngahibur ka para wargi. Oge atur nuhun kanu parantos ngadukung ieu channel ku cara menekan gitu. Atur mangga wilujeng ngadangukeun. Para pamirsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana ayeuna teh para wargi nincak bagian katilu. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Aan Merdeka Permana ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 3. Atuh para mitra sadaya ieu carios nyata ngagambarkeun perjalanan Makuta Bino Kasih Sang Hyang Pake anu mana para mitra sadaya dibawa ti Kaduhejo Gunung Pulasari anu memang di bawana teh ku Raden Aji Mantri putana Prabu Raga Mulia Raja Pajajaran Pamungkas anu kudu diserenkeun ka Prabu Sumedang Larang para mitra atanapi ka Prabu Gesan Ulun anu Nyakrawati ngabahu denda di negeri Sumedang Larang kitu. Gangguan anak kumaha dah mangga urang teraskeun seueur anu rek ngaganggu. Di antawisna ge nu ngaganggu ti Banten cenah eueuh deui sangkan Pajajaran musnah pisan tak ieu mahkota ge kudu kajabel. Ulah nepi ka beunang ku Sumedang Larang atanapi ku Prabu Gesan Ulun. Mangga ai cek dina carios mah salamet ieu teh dugi ka Sumedang Larang. Ditampi ku Prabu Gesan Ulun namun kumaha para mitra perjalananana mangga urang hanca ieu dongengna. Sadinten para mitra pamiarsa keunu keur dicarioskeun teh nyaeta Ki Jaya Perkosa. Ki Jaya Perkosa teh ngarupikeun inohong Pakuan. Ayeuna umurna geus leuwih ti 110 taun. Buukna geus bodas kabeh. On kitu deui halisna nu kanel oge geus bodas kabeh. Kulitna ge geus karijut. Ngan sanajan kitu ari awakna mah teu weleh jag-jag. Atuh para mitra, jag-jag waringkas pon kitu deui gerakan-gerakanana masih keneh hararampang. Di antara opat sadulur anu polahna edeg jeung lamun cacarita sok songong ngan ukur manehanana.
kasebut nage gede ambek malah disebut sahaok kadua gaplok teh lain saukur bobohongan. Para mitra kaum dangu, sajarah lokal urang Cimalaka Sumedang mah boga versi sejen ngeunaan ieu tokoh. Disebutkeun cenah yen cenah Ki Jaya Perkosa teh sabener nama urut Raja Pajajaran kadua sanggeus Kangjeng Prabu Siliwangi. Ari dina catetan sajarah Raja Pajajaran kadua sabada Kangjeng Prabu Siliwangi teh nyaeta atuh katelahna Prabu Surawisesa. Kapan cenah baheula oge Kangjeng Prabu Surawisesa teh ngaran lengkap nama Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Kitu para mitra anu mulia. Tah cek versi urang Cimalaka Sumedang. Kangjeng Prabu Surawisesa tetep ngarasa penasaran. Dumeh ngarana tumpuran, dumeh nagarana tumpur dirobeda musuh. Manehna tetep boga kahayang, boga cita-cita, boga ambisi malar pakuan Pajajaran tetep aya. Ayeuna Kangjeng Prabu Raga Mulia mikahayang. Malar adeg-adeg Pajajaran dipindahkeun bae ka nagri Sumedang Larang. Ki Jaya Perkosa teh ari nas-nas nama teu satuju. Ngan bae alatan diri nama ayeuna teh geus teu kumawasa. Inyana teu bisa majar kumaha. Ngan sok sanajan kitu ari ambisi nama tetep ngagedur. Anu matak waktu raja nurunkeun kawijaksanaan malar makuta Pajajaran diserenkeun ka Prabu Gesan Ulun. Ki Patih Jaya Perkosa pangheulana nyebutkeun hayang milu nyerenkeun. Naon sababna kitu? Sarerea teu pati apal. Jeung sarerea ge teu bisa ngaragap kana naon anu nyangkaruk dina hate eta inohong teh. Basa Ki Jaya Perkosa masih keneh jadi Raja Pajajaran. Kalawan gelar Kangjeng Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Dina antara tahun 1520 hiji nepikeun ka tahun 1535 Masehi. Yuswana kira-kira meureun kana harita teh kana 50 tahunan. Atuh para mitra sadaya, ari ayeuna cenah para wargi sadaya dina tahun 1580-an kajadian ieu teh. Meureun yuswana teh kirang langkung. Meureun para mitra aya kana 85 tahunan. Atuh saterusna para wargi sadaya. Malar mah cenah para wargi ari versi sejen mah. Sawaktu Ki Jaya Perkosa ulun kumawula ka Prabu Gesan Ulun teh cenah mayuswana 110 tahun. Mana atuh nu bener? Hese di paluruhna. Dina enggoni ganjorna umur anu kurang leuwih 15 tahun. Kawas versi nu beda nu ku urang Sumedang Larang percayaeun yen Ki Jaya Perkosa teh nyatana urut Raja Pajajaran baheula anu katelahna Prabu Surawisesa. Oge hese di paluruhna sabab ahli sajarah umum nama henteu nyebutkeun kitu. Tapi keun para mitra soal eta mah urang tuna pamadegan masing-masing para wargi. Atuh ayeuna mah unu eces boh ceuk catetan sajarah lokal
boh cek catatan sajarah resmi Ki Jaya perkosa ku sasaha kacida dipika ajrihna. Prabu Gesan ulun oge kacida ajriheunana minangka bukti di wewengkon dayeuh luhur Sumedang makamna Ki Jaya perkosa mah pernahna aya di Ponclot gunung. Ari Prabu Gesan ulun anu sasat rajana pisan makamna teh pernahna aya di sahanapeun makam Ki Jaya perkosa. Sok padahal zaman harita saha-saha nu dipihormat ku umum saupama tilar teh sok dimakamkeun di tempat anu pangluhurna. Dina pedaran engke kahareup bakal kagambar kumaha hebatna peranan Ki Jaya perkosa nu kacida mangaruhanana kana kawijakan Prabu Gesan ulun dina enggoning makieuhkeun nagara. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadabandungan ieu dongeng. Poe eta kaayaan menika cida bengrasna. Panon poe moncorong ti tebeh wetan. Manuk oge recet dina dahan meniji nu galumbira pisan. Namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Kocapkeun para wargi sadaya poe eta kaayaan menika cida bengrasna panon poe moncorong ti tebeh wetan manuk oge recet dina dahan meniji nu galumbira pisan ngan edas we kaayaan nu sarwa endah teh geuning teu sapagodos jeung iring-iringan jalma nu keur ngaliwat ka eta tempat. Pasemona nu keur pairing-iring mah mungguh cakueum teu katembong berag sok sumawona galumbira mah maranehna teh tayalian iwa ti rombongan Raden Aji Mantri nu dikawal ku Kipatih Jaya perkosa katut tilu dulurna teh. Ngabring tukangeun anu limaan eta aya deui jalma 8 maranehanana keur maranggul jampana 2 sajampanana ditanggung ku jalma opatan-opatan. Ari dina masing-masing jampana aya kotak kayu barada ampir sagede kotak wayang satengahna. Naon eusina eta kotak kayu puguh ieu nu bakal mawa panasaran jalma-jalma nu nangenan kana ieu iring-iringan. Atuh kumaha teu rek jadi perhatian deung sabab ieu teh jiga iring-iringan penting mana bari mawa jampana oge. Tapi naha atuh bet milih jalan utaraha jeung rumpil. Sok padaha jalan padati mah ngabulungbung zaman harita geus aya. Tapi mana maranehna milih jalan rumpil oge eces maksudna mah embung katohyan ku umum.
ngan bae para mitra sadaya salantip-lantipna ieu lalampahan sanajannya milih-milih jalan nusuni tapi teu burung ari kapergo ku deungeun mah buktina sawaktu kiterong pewot keur ngabaladah nyacaran harenong jeung saliara nu keur nyieun jajalaneun di sisi tigigir ujug-ujug rajleng jalma welas-welas bari samagreng ku pakarang seukeut nu ting arajleng pakeanana teu parugu malah make jeung rubat rabet sagala aya nu make pakaian baju takwa jiga urang Demak aya nu ditotopong bendo citak jiga pangagung ti Cirebon ngan awakna buligir kucel tapi aya bae nu papakeanana jiga urang Pajajaran nyaeta kaluhur diiket lohen diiket kaluhurna di baju kampret jeung kahandapna di calana sontong tapi tina sakitu rupa pakaian teh ari pamolah nama sarua nyaeta kabehanana ge edeg jeung mun nyarita songong eueuh kasopan rombongan di mana yeu jeung mamawana naon eta meni jua jampana kitu ha boa-boa keur ngakut barang alusnya cek eta lalaki jalujug sepirna pating berehil jeung caritaanana meni hariras eta jalma nu panonna teleng ti popolotot bari tutunyuk ku congo bedo Ki kondang hapa nu awakna pangleutikna teh celengkeung we nembalan kami mah jalma biasa keur lalariwat pokna ada ngan bae para mitra kaum dangu kakarage eureun nembalan anak gantawang teh si teleng nyarekan jadog sia aing mah lain hayangnya capek ka sia kurang ajar aing hayangnya capek ka sia aing nanya tah ka jalma ieu pokna bari nunyuk ku congo bedo har eta geuning panonna neuleuh ka kami ceuk konang hapa dasar nu teleng atuh para mitra ai panonna aduh ampun teh ai molotot na ka kitu konang hapa tapi para wargi tujuanna mah sejen ditembalan sarupa kitu si teleng beuki ngawak-wak wae yen cenah manehna teh lain ngajak nyarita kaki kondang hapa bet aneh deh para mitra sadaya ari ngajak nyarita kaki kondang hapa mah panon si teleng teh bet jiga nu merong kaki Suradijaya atuh ayeuna giliran Ki Suradijaya anu nembalan teh nah betambah ka kami kisilah pokna lain ka ngomong ka sia ebel sia cek si teleng para mitra beuki ambekeun wae harita teh ngaso aduh aing ngobrol jeung nu teleng ampun teh ngaso heula para mitra ngaso para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui
Cariyos nyambung anu juduana nyaeta Palagan Sumedang Larang. Para mitra kaum dangu mirengeh kaayaan jiga teu puguh kitu. Ana serenteng baturna si teleng teh nyamperkeun. Ki Jadung, keun kami nu nyarita. Lieureun meureun. Neleupanon sia meureun. Jalma bodoh ieu teh. Heuh, jalma-jalma bodoh teh lieureun. Neleupanon sia teh teh. Pokna nyarita kasih teleng nu katelahna teh Ki Jadung. Oh, dasar jelema barodo. Aing tumanyakan u kenca. Ditemalan kudu katuhu. Aing ngajak nyarita kanu katuhu. Nu nemalan u kenca. Dasar jelema barodo. Tema Ki Jadung bangun nu keheuleun pisan. Ki Donca harita teh tuluy nyarita. Aing si Donca nu katelah. Sakabeung aing dilani si Sanca. Haripana kitu sabab aing jago nalikung. Sing sahan uang kelang ku aing disok ditalikung jiga orai Sanca nalikung awak jalma. Mun aya nu ditalikung ku aing kana tangtu awak ngaremek deuleu, tulang-tulangna hancur deuleu. Ceki Donca teu pupuguh bet nyingsieunan. Mirengeh dipepegat-pegat ku sabubuhan jalma edeng. Ki Jaya perkosa teu lemek teu nyare. Tungtung irung katangen semu beureum. Mirengeh kitu Aji Mantri. Raden Aji Mantri Jajaka Kasep umur-umuran kurang leuwih 23 tahunan. Gewat manehna maju ka hareup. Inyana geus apal. Lamun tungtung irung Ki Jaya perkosa semu beureum, tandana aya kaambek. Jeung lamun aya kaambek sok jadi mamala kadeungeun. Dibalik ya para mitra. Aya urang tungtung irung he beureum teh bari kayak bersin. Aduh, tanda-tanda pilek cenah para mitra. Aduh. Aya urang sayang bersin tungtung irung beureum teh aduh. Iya masa balik dah Ki Jaya perkosa. Muntung dong irungna beureum semua beureum pasti eta ambak cenah kitu. Sok matak jadi mamala kadeungeun. Mangga urang teraskeun deui. Anu matak para wargi sadaya. Bisi nya nimbulkeun riributan. Atuh Raden Aji Mantri gewat nempatkeun maneh jadi juru catur. Jisim abdi sadaya teh mung jalmi-jalmi biasa nu taya araheunana. Jisim abdi sadaya teu resep milari riributan. Atuh ku kituna saena mah ieu wangkongan teh seep dugi ka dieu bae. Margi jisim abdi sadaya nuju ngalaksanakeun lalampahan. Nyaeta lalampahan nu kacida tebihna. Mun seueur teuing ngawangkong, mun seueur teuing sempal kapiguyon inggis kapoekan di jalan heki sila. Ceuk Raden Aji Mantri cumaritana adab malah sopan nataku. Mirengeh aya jajaka cacarita sakitu adabna. Ki Jadung seuring ngaheuheuh. Alus ya budak teh. Alus. Ngora geus nyaho kana duduga prayoga. Oh Jadung, da aing ge mung pasea deuleu. Mung pasea meak-meakeun tanaga. Geus weureuseum deuleu pasea jeung papada jalma teh. Ari hasilna mah eueuh. Nu jelas mah di mana pasea. Nu eleh paeh. Nu menang tanpa daksa deuleu. Tah ku kituna sok atuh ecakeun eta jampana nu dua. Sangkan urang teu kudu parasea heula. Balaka we, balaka. Balaka aing teh sabenerna mah. Aing teh sabenerna mah butuh keusina we. Ceki Jadung para mitra bari nuduhkeun kana jampana.
atuh teu tiasa kitu bae kisilah. Margi eta mah babakalan jisim abdi sadaya nu. Atuh babakalan jisim abdi upami dipasihkeun mah di mana bawa jisim abdi kangge neraskeun lalampahan. Sedeng lalampahan masih keneh tebih. Lamun bekal tos teu aya atuh moal dugi panginten. Kitu nu mawi oge. Moal kapasihkeun eta nu aya dina jampana teh. Margi eta mah minangka bekel. Modal jisim abdi dina enggoni neraskeun lalampahan sangkan dugi ka tempat anu dituju. Sakumaha anu parantos dicita-cita. Kitu manawi genun walon aji mantri. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para wargi sadaya, ngabandungan ucap-ucapan Raden Aji Mantri sarupa kitu. Atuh harita ge para wargi sadaya rasi jadug nyarita. Lah, kaberat-berat dibawa asruk-asrukan deuleu. Ceuk aing mah mending ecageun we di dieu. Mun eusina sakadar lebokeun. Atuh aing sakabe ayeuna keur memeujeunna hayang nyatu. Aing geus lapar deuleu hayang nyatu. Lamun eta lebokeun, ku aing bakal dilebok. Sangkan aing leuwih jag-jag. Tapi lamun eusina dunya barana, da atuh aing sakabe geus hanaang hayang jadi jalma jengud. Malah ayeuna aing nyangka sia kabeh iring-iringan jalma jegut nu ngahaja hayang nyamunikeun pakaya deuleu. Saburakna pajajaran loba jalma rumpad rampid, pangagung rarampid bandanagara, angkeuhan reuk diamankeun, padahal geuk dimangpaatkeun keur kaperluan dirina pribadi. Jalma beunghar ti pakuan kabeh pada nyumputkeun harta da sieun diheroan kudu miskin deuleu. Ceki jadug. Waktosna see. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ye dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-3. Insyaallah enjing urang teraskeun dina bagian ka-4. Wilujeng kantun bae kasadayana mangga perios. Alhamdulillah pidangkeun dina carios Palagan Sumedang Larang dina bagian anu ka-3. Ngahaturkeun nuhun ka para wargi anu parantos setia di ieu channel, anu parantos ngadukung ieu channel, ngahaturkeun nuhun pisan. Mangga diantos dina bagian anu ka-4. Atur nuhun, mangga permios.